Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin.
Khatimatun utawi iki iku sawiji panuntungan panamatan nakalu jaluk ingsun Allah Ta'ala ing kalaka husna ing bagusnya khotimah nyuwunkeun kaula ka Allah kana saena khotimah yajibu wajib jeung syarat dengan dilakonan diganya ditinggal disiksa ala saksi kasih jama ayu zakari wa unsa nekala akhir awet oh ayah alifah yang tanya sisa hosna sabahu sallallahu alaihi wasallam inna sabna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jahati abihi saking jahat ramana wa min jahat umi lan saking jahat ibuna nabi ila adnan pakot kekamaring adnan bungkul mangkul dugi ke adnan bungkul diwajibkan amamana pun perkara pada usah pada adnan pala yajibu maka wara wajib hukum malifatuhu menyokun ma ba'dahu bila hilafin orang ikhtilaf ulama Fakarohahu balikan makruh kencing malifat Toko malikun imam maliki balikan lewih di adnan nama makruh ke imam maliki Fa'amana sabahu sallallahu alaihi wasallam Anapun utawi nasab nakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi abi saking jasramana nabi bahwa maka utai nabi iku sayyiduna Husainun sadaya Muhammadun nyatane kang Nabi Muhammad bin Abdillah utane Abdillah pamin kalami maka iku saking kalangan Abdullah radhiyallahu anhu minat tawili tina bahar tawil lapad hakama baduna bi kulkadatin bi anna fadlan ala sadatil alfi wa ana habibul majdi wa sudadi ala biasa yusalu bihi ma baina naskin ila hudin lapad hakama baduna hukuman sopa abaduna urang-urang lembur bi kulkadatin dina sabang-sabang lembur negara bi anna lana sanya eta tetep kudu ingsun padlan padlan kaunggulan sanya kaulah teh boga kaunggulan ala sadatul aldi munggulan ka sayyid na bumi kamenak na bumi wa anna abi mintanya bapak kaulah yang Abdul Muthalib Zul Majdi anu kagungan wa sudadi jeung golongan ala dia taruh anra lempang bihi ka abi opoma maluk baina nafjin antara anak antara luhur ila hubin dengan berenang Ibnu Abdul Muthalibnya ka Abdul Nasir putrana Abdul Muthalib ismu jenengan Abdul Muthalib Amir Amin awal Syaibatul Hamdi dan kadingan oleh Syaibatul Hamdi Abdul Muthalib jenengan Abdul Amir Syaibatul Hamdi Ibnu Hashim Abdul Muthalib putra Hashim ismu jenengan Hashim Amrun Amal Umarok kata Umar Hashim teh disebut oge Amal atau Umar Ibnu Abdi Manafin putrana Abdi Manaf Hashim putra Abdi Manaf ismu jenengan Al-Mughirah Ibnu Qusay Abdi Manaf putra Qusay bidomin didemakeun kokna papatrin maka patah sol Qusay ismu Jaid jenengan Jaid atau Yazid atau Yazid Ibnu Kilab putra Kilab ismu jenengan anak Kilab teh Hakimun Kilab teh disebut oge hakim bipatin pakasrin hakim
awil Mughirah asal Mughirah awil Muhadzab asal Muhadzab. Ibnu Murrah putrana Murrah Kilab putra Murrah bidomin mim fakasirah al-musyaddadah Murrah jenengan pamaget Murrah. Ibnu Ka'ab putra Ka'ab bipatin kan fathah kafna wasukuni sukun ain Ka'bin Ibnu Ka'bin. Ibnu Lu'ay putranya Lu'ay bil hamji maka hamzah Lu'ay pasal kini kata hamzah Lu'ay lakin yang asyarah tapi melalui awal yang Lu'ay Lu'ay. Ibnu Walid putra Walid bil gin al-mujamah maka gin ambil cecekan maka silam jeng kasrolah. Ibnu Fihrin putra Fihir bikasrin maka kasroh fih pasukunin Fihrin. Ibnu Malik putra Malik wa kunyatuhu alikunyahna Malik Abu Haris alam kunyahna Abu Haris. Ibnu Nador putrana Nador ismuhu jenengan Nador Kais Kis atau Kais. Ibnu Kinana putrana Kinana kana ono opo Kinana iku saehon hasanah saehon tesepuh hasanah anu kasep azimul qadri agung pangkatna di masyarakat. Taksidu sok maksud opal Arab orang Arab ilaihi kakinana li ilmihi karena ilmu nakinana wa fadlihi jeung kaagungan kautamaan nakinana kaubulan nakinana. Ibnu Hujaimah bin Kunana putra Hujaimah bin ditaskir Hujaimah. Ibnu Mudrikah Hujaimah putra Mudrikah bidomin tidak makan mimna pasukunin masukun damud pakasin kadroro kerih mudrik wasmu jenengan nama Umar jenengan mudrikate Umar ala soher pangkat korban wakana jeung bukti fihi di mudrikah opon nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahiron sahayakan Nabi Dawud kaping ali kujami amail payun kayakan Nabi di Mudrika. Ibnu Ilyas putrana Ilyas wasmuhu jenengan Ilyas Husain jenengan Husain wa kunyatuhu ari kunyahna Ilyas Abu Amrin disebut oleh Abu Amrin kunyah wa kana jeung bukti yusma'u ka kuping fi salabihi dina tulang tigana Ilyas opo talbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam talbiah kan Nabi sallallahu alaihi katanya fil haji dina haji nya kala baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak takupindah di surat 3 ayat. Ibnu Mudor Ilyas putra Mudor bidomin dinamakan minna papakin katabot ilmu Amrun jenengan Amrun wa kunyatuhu ari kunyahna Mudor Abu Ilyas. Ibnu Nijar Mudor putra Nijar wasmuhu Hildan jenengan Nijar Hildan. Ibnu Mudor Ibnu Ma'ad putra Ma'ad Nijar putra Ma'ad wala masyarakat sama wujudkeun sapa Allah butuh nasor ka raja butuh nasor raja kafir ala Arab ngajajah ka Arab amarah marentah sapa Allah armiah angka Nabi armiah ayah milahu ingin supaya mawa armiah ka Ma'ad al-burokin karena burok kaya tusibahu supaya ulah benar kaya Ma'ad opo anikmatu panyiksa ibu tunasor babona ibu tunasor raja kafir
ngajajah ke Arab. Tapi ari ma'adna umari aya cahaya Kangjeng Nabi dirasa Allah Subhanahu anu kan ancikan ku cahaya Kangjeng Nabi kan lama-lama Kangjeng Nabi dirasa Allah. Nabi Nuh dirasa tina garam, Nabi Ibrahim dirasa tina seni. Ma'ad oge dirasa tina paniksa tina sareng. Mau dimuatkeun dina berjanji. Hafizun ila dihiasi ku godeng yang goblok ke bawah kapal jika godengnya yang dinadahan kasep pada merebutkan awewe ulang Arab sakulantaran korban hayamun awewe lewat kokolot Mekah datang Abdul Muthalib ada sebenarnya bukan minatu kekasahan awewe orang Cirilin ayah ini Sayyid Abdullah Sayyid Abdullah kaulangan bukan minatu awewe ngaran Aminah awewe ngaran Ijo Inul Oneng Imas bingung ayang ke Abdullah tina ngaran wae kali putaran pertama tina ngaran geus teu kapake tapi teh eleh-eleh dee tina ngaran kalesa ganti ngaran 4.000 dina riwayat 4.000 awe urang Arab ganti ngaran jadi Aminah kabeh jadi ada Aminah jadi Riau ngaran Aminah bingung deui kepala kemendatang Abdul Muthalib sebenarnya teh
nanti Aminah mana yang ada Aminah teriapi. Loba Aminah patuh. Ya Allah balik banget bukan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab mana hiji Nusajar bin Agus bin Ujang bin Aceh. Aminah binti Wahab ditikahkan ke Abdullah bin Abdullah ke Aminah binti Wahab. Tarik poe harita nyebar beja dari mulut ke mulut dan ayah SMS dan ayah nah tarik dari mulut ke mulut beja Abdullah kawin ke Aminah binti Wahab. Aminah sajanya sing geledak ayah 40 maut poe hari kawin baik terluas Abdullah kawin ke Aminah batur lain Aminah kurang harita selama kira-kira karena bulan Rajaban Said Abdullah nikah ke Siti Amin anu stres maloba wewe daratan kabukul berenang stres anu jadi DPR jadi gerobak stres nek kawin ke Aminah nek Abdullah terus awewe romansa malam pertama malam Jumat bulan Rajab hari ampar pantau ke ditulakan janela ke ditutup harga kecil-kecil kasur di ampar Said Abdullah pada pengantin pertama sareng Siti Amin terus saya jurungan di pendeta Abdullah kamu harus menghadap ke mama pendeta. Said Abdullah kan sangat ngagungkeun yang sangat turut ka guru pendeta harga ajengan mun aya pendeta. Nah pendeta maca Al-Qur'an, ajengan maca Al-Qur'an. Nah Said Abdullah sangat hormat kan menjadi ulama, sangat turut kan menjadi guru nek panganten wae oge. Bebeja ka sini kumaha akan kita aya panggilan di mama pendeta. Oh kang laksanakeun we. Dengan hubungan bisi kawanan, bisi teu meunang barokah. Harita cenah lamun kurang Cianjur buka salaki kawas Said Abdullah semua dilepas-lepaskan bakal dikekeh gara-gara tapi Said Abdullah angkat barang dugi ka mama pendeta cekereta Said Abdullah aja kudu mangkat ayeuna kasam mangkat kasam teh kan 3 bulan pulang pergi teh 3 bulan karena ontak teh kasam tapi ketinggalan itu sanggup mama tulaku mama wae nyai jangan sampai anjing bulu-bulu heula salat 2 rakaat geus aya salat barang Said Abdullah balik ngambil air wudu keluar Mekah memplang jadi laut ngambil Mekah lagi banjir waris banjir kawat zaman Nabi Nuh kuih dari Said Abdullah mama bikin Mekah lagi banjir pokoknya dipikiran Pak Nabi Nuh barang dilakukan teh kumaha pendeta nyampe langsung sujud ternyata istikharah orang kemudian kumaha pendeta kenalkeun ka Allah Gusti aya naon di keberadaan Nabi masa karaeun insyaallah Allah geus nantukeun di zaman ajalna keneh dina taun ieu bulan ieu malam ieu bade ngalikeun cahaya kekasihnya kakasih Rabbul Alamin diramana pada dialihkan ke ibunya jangan lewat semua pandit Abdullah wayang dengan hanya tong tulus sampai panganten majikan manehnya sabab Allah tentu di zaman ajarannya ke
kene dina malam dia bulan dia teh bade ngarikeun cahaya kakasih Rabbul Alamin panutan sadaya alam anu masih kene aya di anjeun semua mana ada nama nuci balik ulah tumpang simpang langsung nya ngagidik Zaid Abdullah tapi ngagidik dia cenah cangkeng balik heot hari wani teuing ulah cangkeng heotan Zaid Abdullah henteu ngelumpul we makanan tapi ngelumpul ge keleuweun ngelumpul makan satu maha biasa datang ke bumi nak ketrok dari mana assalamualaikum kalau dibuka kuisi dari kampus kuisi dari ayah naon kang mama pendeta manggil wengi-wengi kira nek cari kaden Allah Ta'ala dengan kutun ke zaman ajalina kene bari ngalikeun cahaya kakasihna kakasih Rabbul Alamin panutan sadaya alam nabi akhir zaman anu aya kene diakang bari dialihkeun ka anjeun ayeuna apakah siap anjeun dari mana boro-boro dari mapiro-boro dari papi ansip beri siap tapi siapa ke si Aminasan Zaid Abdullah langsung berat mandi heula ibah heula da urang teh mereka budak teh sunat adus heula kajenting di darah tiris ge mani heula adus nek nyeun bud bak adus ge salat heula salat santai Salat naon sami we sakadun-adun naon salatna ugali sunat aja papi rakaat ini nilai jawab manten adus ge nawaitul guslah li jawab diajarna bukan salah kita nah macam anu buat bawa anak mulai tilu aya dua bawa anak tapi nyeuna teh dijawean heula nyeuna bawa anak bener niatan guslah nawaitul guslah dijabak lamun urang memeh nyen budak mandi heula insyaallah kana budakna kena mandi jeung bersih lamun budak tanggung mandi kedul dengan tingkat keur nyeuna budak teh mandi jeung cerong bikin tos karona jam 2 penting tos dulu jauh atas 30 kali tos mojek datang jam 12 habok we mandi heula nawaitul guslah li jamaah tuliskeun kok penting ugali sunat aja papi rakaat ini lillahi ta'ala bacaan mah boya jeung kudu lamun urang memeh nyeun budak cenah salat heula budakna bakal jadi tukang ibadah ieu heula kami bakal jadi tukang ibadah tur berilmu untuk istirahat jawab totolah oke Siti Aminah teh langsung berdandan heula dandan menor da urang ge cenah menarik sareng salaki sunat dandan dari ka pasar dandan dipake ku tukang ojek udah menang beli salaki dibikeun tukang ojek ibad heula terus dibakdan sholat dandan genaun kerja gairah dan menjadi salaki supaya salaki bijil gairahna sebab lamun salaki kurang gairah gara-gara awewena kurang usunuh awewena cerong nek sare cemur pabelah untuk
kelek bau sumut Pak. Salakina ke kurang selera. Tapi maksakeun salaki teh boga pagawean. Kurang fit salakina gara-gara awena kurang ngagairahkeun. Tapi maksakeun ngeureuyeuh. Gajah ulama dengan kurang fit ulah ngeureuyeuh. Sabab lamun kurang fit kurang kencang. Tuluy maksakeun kikituan dikersakeun jadi budak. Jadi budak nanti tina kurang kenceng maka budaknya teh urang mah koroja nahipan. Kaluana maka budaknya maka begeng rapet caone. Budaknya teh begeng rapet caone yang buat budak itu kan sehat segar. Nak kudu berpikir, nak awalnya kudu bisa ngagairahkeun jadi salah. Dan sing menor. Dan gebrek Siti Aminah bersetubuh dengan Said Abdullah dina riwayatna malam Jumat bulan Rajab. Sejak awalnya malam Senin. Siti Aminah min sodapati Aminah tajuriyah Siti Aminah nulir sodapalir cepuk permata anu jadi permatana kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ngadoakeun bisurati kana bentuk Kangjeng Nabi. Nah, dina riwayatna nyata malam Jumat bulan Rajab. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapinya bersaning Allah memahami 4 bulan dikantunkeun kurangan. Siti Aminah keur masih kayak bulan madu. Karek kami 4 bulan masih bermujudna geus dikantunkeun di panyabahan di Said Abdullah. Kangjeng Nabi teh karena Abu Lahab masih pula warganya kenenya angkat Siti Aminah nitah ka amatna dan tuan bantu Aminah bisa perlu bantuan kira mengalahirkan kaulah bejaan barang begitu Kangjeng Nabi dilahirkan Siti Aminah ngalahirkan Kangjeng Nabi pamaget berkasa keluarga amatna buru-buru laporan kadulunganana nyata Abi Lahab tak atau Abi Lahab di bejaan nepi ka merdekakeun amatna maneh amat merdeka hadiah di kaula tah bungahna Abu Lahab ngalahirkeun Kangjeng Nabi malam Senin dilahirkeun bunga nepi ka ayeuna dan riwayatna asal malam Senin Abu Lahab dimerdekakeun ti neraka. Malam Senin merdeka ti neraka nepi ka Senin pagi merasa siksa deui. Da bungana ngukur hari tawukul terus terus. Kadieuna mah musuh Abu Lahab. Uga diancam bahwa kala tabat tiada Abi Lahab wa tab. Tukang kepirangan Kangjeng Nabi nandungannya waktu lahir unggul. Ternyata Kangjeng Rasulullah SAW disebut Hafizah ilahu karomatan li Muhammadin abahu. Rama-rama Kangjeng Nabi. Rama-rama Kangjeng Nabi itu jangan kantos keancikan cahaya Kangjeng Nabi Muhammad nuju Kangjeng Nabi Nuh. Wahamalani fisabinati fisul binu
dikaram dunia ke ieu Nabi Nuh disalamatkeun ku Allah karena aya daya kanjeng Nabi Muhammad wajah fi sulbi Ibrahim alaihissalam dina kudu pimpinan yang Allah jadikeun ka kaula dina tulang tiga Nabi Ibrahim nalika Nabi Ibrahim dialungkeun kana surga. Nabi Ibrahim ke mengakui kaula disalamatkeun dina bakalan seuneu karena di saula aya cahaya Nabi Muhammad sallallahu Kekanjian Nabi walam yaja yunafiluni min asabi tahiro ila amijat ya terfahirohata ahrojani Allah min bayani abawaya wa umalam ya takia ala sifari kot Teren Allah ngaluarkan kakola tina tulang tiga anu suci kana anak-anak bersih hatta ahrojani nepi ngaluarkan al-kakola min bayani abawaya di antara indung bapak kaula wa umalam ya takia ala sifari kot dua-duanya kekakenaan ku sifat jahiliyah di zaman Nabi Adam Nabi Sayyid Abu Bakar kekakenaan ku kotor jahiliyah muslim terus jangan mukmin terus sahabat itu ulama kesifatan ku bersih kesifatan ku suci kecuali jangan muslim. Jadi kangen Nabi mah para habaib dan Islam terus habaib juga kakang Nabi dudukan Nabi Adam Islam terus hari abah mah ngaku sawari Islam lakin itu mah turunan Hindu abah ngaku bapak karena Aki Abdul Ghani Islam Uyur ayat Islam ayat Dibjayudah Bau Islam dia bapak ini yang awalnya Islam dalam raksa negara Islam dalam karyawan sago karona segala heran nangka beri Islam lah ramah nama dalam karyawan sago karona mah dengan hidup raja dengan karyawan sago karona keluar di pulau Wargana dengan Islam dalam karyawan sago karona bapaknya dalam Cikundul dalam karyawan sago karona di riwayat buka anaknya 18 ada 2 tingkin nyata dalam surya bencana di Cianjur di Gunung Gede 2 dari nyata anak dalam rasa negara ketingkin dan Cikundul biasa tidak dibilang. Nah, jadi di Hindu Allah mengukur genep bapak, aki, uyut, bau, yang paling berudep Islam mereka genep ketujuh turunan. Hari para habaib mah kangjeng Nabi dinu mulai Nabi Adamna Muslim terus Islam terus. Tanya sekilas. Laisa Ibnu Anwakana yang bukti sopo Adnan di zaman Musa alisa Adnan kedina zaman Nabi Musa tapi lain keturunan Nabi Musa ala soleh wa ajma'a jeung isma sopo ulama ala anna Rasulullah SAW karena sanyanya kanjeng Rasulullah SAW inaman tasabah pasti nasab kanjeng Nabi ila Adnan dugi ka Adnan kumpul walasa jeung aya bima dina barang ba'dahu sabada Adnan ay Adnan sabada Adnan ila Adam dugi ka Adam alaihissalam fotoripun doa daya perjalanan anu soeh bima yungkol dina barang anu katukil lima kana perkara waktu mibah bihi dina mayungkol minal akwalil mukhtalifati tina pilang-pilang kawal anu beda-beda al-mutabaidat anu jauh-jauh maka diputus oleh wajibnya mah dugi ka Adnan wungkul wa amana sabu sallallahu alaihi wasallam ana pun utawi nasab kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jahati ummihi tina jati ibu kanjeng Nabi
bahwa maka ari Kangjeng Nabi eta Sayyiduna Muhammad bin Aminah Gusti urang sadaya Muhammad Kangjeng Nabi bin Aminah ka putrana Aminah binti Wahbin Aminah putri Wahab bin Abdul Manaf bin Wahab putra Manaf bin Jurah putra Jurah beda-beda ya masukkeun hak wa wajurate ismu rajulin ngaranna aki aswabna tepan kana kalau bener Jurah itu kilap putrana kilap dawa Abdul Manaf tadi nukilah Wahab bin Abdul Manaf ala bin nasabihi sallallahu alaihi wasallam anu dina nasab Kangjeng Nabi bijati umi tina jati ibuna nyata Wahab putra Abdi Manaf putra Jurah eta Abdi Manaf eta Guairu Abdi Manaf bin syariat Abdi Manaf jadihi sallallahu alaihi wasallam bijati api beda teh jeung Abdi Manaf an aya jadi Kangjeng Nabi aki Kangjeng Nabi bijahat lama. Jadi Kangjeng Nabi mah baru aki Abdi Manaf teh dua bijat ibu Abdi Manaf tiada Abdi Manaf. Tapi wakilahu hada ari kirakan ieu bijoro bin kilam. Eta hadu aja dari salah sahiji eyangna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kumpul Siti Aminah mau serta Kangjeng Nabi bijadihi kilap di eyangna kilap. Diri mah saturunan kene Kangjeng Nabi sallallahu Aminah teh nyata tikila wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ari nasabna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahharun dibersihkeun min sifahil jahiliyah tina kotor jahiliyah eta kamusyrikan kakafiran kamunafikan walam jalidhu teu ngalahirkeun ka Kangjeng Nabi ila nikahu angin nikah kanikahil Islam secara nikah Islam min ladun Adam dimulai Nabi Adam bila anwaladahu sallallahu alaihi wasallam dugi kana lahirkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuna jenama wasadala arab talil sopo ba'duhum salih ulama biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kana dawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ajar an qalu min aslabit tahirina ila alamit tahirat Kangjeng Nabi teureun an qalu bina kaulana da Kangjeng Nabi persering lahirna di Kangjeng Nabi Adam lahir ka ibu Hawa di ibu Hawa lahir ka anakku Nabi Sis Nabi Sis lahir deui ka istrina lahir terus ulah alih ka teureun kalau tina tulang iga anu suci ila arhamit tawirat kana pianakan anu suci taharap dari ulama ana jami'a abaihi sallallahu alaihi wasallam kana sanya nyana sakabeh ulamana Kangjeng Nabi wa jami'a ummahati dan sadaya ibu-ibu Kangjeng Nabi ila Adam nubi ka Nabi Adam wa Hawa jeung Hawa laisan daya pilih di kabeh kafirun kafir daya kafir li anahu la yusabu karena la yusabu tekasifatan bitahirat bitoharati kalawan suci ilal mukminu angin mukmin ya orang perlu yakinkan begitu bahwa Kangjeng Nabi mah keturunan tidak ada mukmin wa mimma yajibu aidan wa mimma tinazala barang yajibu an wajib aidan di ayat lama kudunya masih mukalaf ana sallallahu alaihi wasallam satu iku tetep kedua Kangjeng Rasulullah dina sawale barakan wajib dari kudunya masih mukalaf anallahu sanya tetap kamu Kangjeng Rasulullah sallallahu talaga atau mikeun kana mikeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mikeun kana eta talaga sallallahu ya Kangjeng Nabi fil akhirat di akhirat lakin tetapi layak kurun terkukur man angkaro ngan terkukur jangan inkar betul menerima tidak mengaku ke maka kukur wa inna yaksu
suku pastinya pasek sebab hadisnya kena hadis ahad. Pastinya pasek jadi baik. Wa auha wahyuan sapa Allah taala ila Isa alaihi salam ka kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Anna Muhammadin haudon. Diwahyuan kanjeng Nabi Isa alaihi salam anna Muhammadin kana sanyanya kanjeng Nabi Muhammad ada tetap kagungan kanjeng Nabi Muhammad opo haudon talaga. Ada anu lebih jauh min Makkah ila Makkah Syamsi. Panjangna talaga lebih jauh di Mekah dugi ke tempat paningalina tempat dijieuna panon poe. Katungtung wetan. Bihi eta tetep dina haod aniatun ari bilang-bilang wawadahan mislu ala di ujung misama sacara bilangan bentang di langit dina pada bisa dihitungna. Walau tetap kana haod lawan kulli syarabil jannah ari rupa saban-saban inuman surga. Wa ta'u kulli samarihan jeung rasa sakabeh buahna. Rasana sakabeh buah surga, warnana sakabeh inuman surga. Ai waduh sawale nahaut lawan rupa nahaut amalu keureuh. Wa badu sawale lawan warna abyadu bodas wa kada jeung saturna hejo. Wa kada jeung saturna. Walahu jeung tetep pikeun haut tok mulku alila. Rasana samangka wal mojung jauh wal mismis jeung mismis unggeuna jeung liana. Rasa samangka rasa jauh rasa mismis jeung liana. Paman sajana ya serupu anu ngaleut anu minum siman minhu dina haud. Ya jidu maka manggil tok masa mari jana kana rasa buah-buahan surga. Waktu lipadi dijelaskeun ke mahalihi dina tempat nahaud. Nanti dijelaskeun tempat nahaud fa indal jumhur ulama ana nahaud iku qobla sirat sameme tukang sameme sirat. Li anana sakarana jelema-jelema yahduna kalwal kabeh min kuburihim dina pakuburana itosan haledahata. Karena jelema-jelema kalwal dina pakuburanana bari dahata. Bayariduna maka datang kabeh al-haudoh kana talaga lisurbi pikeun minum daratan kana talaga karena rek minum. Wa inda badihim umur sabare ulama di anahu badahu kana ucanyana haud ba'dahu sabada sirot. Li anahu kana sanyana yunsahu dikocorkeun bihi kana haud opo al-mau cai minal kausar di kausar. Karena dikotorkeun kana talaga teh juga dina kausar wa huwa kausar tanah walungan ala bidahil jannah ayu aya di jero surga tinggalan walungan kausar kang ngocorna kana haud teh dirinya kaya kunul haudu ba'da sirat maka bukti haud teh sabada sirat bijani bil jannah aya dina gigireun surga. Walau kana lamun bukti haud qoblahu sameme sirat atulah halat tangtung halangan analu neraka bainahu antara haud wa bainal ma'i jeung antara cai ala yusabu an dikocorkeun fihi kana haud minal kausar dina kausar teh. Walum alijana-jana yusabuna dikeker kabeh gunaka didinya jelema ditahan heula didinya. Bimaukibil kisos dina tempat kisos li ajli madzalimin kana ala pangzoliman ala tibainahu an ayat antara nas pangzoliman an ayat antara jelema-jelema hatta ya tahalalu saya silih halal bener kabeh min atina madzalim geus saling halal pun saling bebaskeun ka asup ka surga. Mual kasorga membawa dosa kene kasorga mah geus teu mawa dosa. Nyata silih balas teh dina tempat kisos anu tadina nyabok kema dicabok anu tadina ngadegulkeun kema didegulkeun anu tadina
didapur berkada gorden. Kami jeung sato ge anu tadina domba garut kandukang. Numrah kan dugul kan sama dugul jadi tandukan yang numrah kan tadina rahaik jadi dugul. Hayang itu saripal ngan sato mah ke saripal teh uni tuloban mana jadi taneuh geus leungit. Si kafir nempokeun sato jadi taneuh. Sedangkan anak dihadapkeun ka neraka bari langkeun. Marep-marep hayang jadi taneuh. Ya eta ni kuntu turobang hayang teh kami ge jadi taneuh kawan entok. Cuma jalan makapil teh hayang jadi entok banyak kata jadi entok. Daripada jadi jalan makapil mendingan jadi entok. Mendingan jadi anjing. Dan teman benar berkata praktisor hai kafir masya Allah. Karena kafir beri langgeng di kadaguana. Langgeng di neraka. Karenanya jadi jangan anu mukmin anu bakal ngaleukeun. Yusabuna hunaka bi mauqifil qisas li ajli madzalimin alati bainahum hatta yatahalalu minha. Wa sohahana Syekh Al-Qurtubi Imam Qurtubi anallahu sallallahu alaihi wasallam odoen sanyana kagungan kangjeng Nabi dua talaga haudon 12 sirot hiji talaga sameme sirot wa haudon ba'dahu jeung talaga ba'dahu sabada sirot wa karahu milih kana ieu kawal Qurtubi Bapak Sanusi, Imam Sanusi, Imam Akhwahid bisa ngil kubro, di nasarah kubro Imam Sanusi, milihnya kapal Imam Qurtubi, yang awalnya ayat 2 Sumalani ajibu, maka kali-kalian wajib Opo intikoduhu nekat dengan nasi jana Ana usalasan maudon sana kang janabi kagungan kalaga Anu wajib ditekatkan, membawa kang janabi kagungan kalaga Maka ahmeme sirot yang sabada sirot Mah terpuluhnya Wayati mulan wajib opo ayama kudunya mesti sahos Annahu sallallahu alaihi wasallam yasma'u fi fadlil qadar Sanyanya kangjeng Rasulullah sallallahu bakanya pahatan dina musim qadar musim hukum Aifil qadar dina hukuman apa silik anu misah bayanana antara jelema-jelema nyata dina bakanya pahatan dina musim ngahukuman jelema-jelema Uluyan diriwayatkan opo anahu sana kang jenabi anahu kelakuan kita jamaah di mana mengumpulkan sopo Allah anasa ka jelema-jelema di mana Allah mengumpulkan ka jelema-jelema spiso idin wahidin dina hiji pakara dina pakara haji anu disebut arah mahsyar Alamat teh bakal lebahan arfah ayeuna teh bakal jamal alamat arfah Yaumal kiamati dina poe kiamat kumpul jelema kabeh jelema kumpul sato setan jin akalatnya berkeun anaru neraka datang dengan neraka kaya palakaran ya kabu paduha padon patumpuk-tumpuk paduha sawale neraka padon kana sawale nadei ngarangkep nyusun pagulung-gulung wa hojana tuha ari juru kuncina neraka ya kupuna nyegah kana neraka ngahalang-halang kana neraka ulah nyamper ka jelema anina ka jelema wahia ale utawi neraka takulu ucap neraka neraka ngomong wa injati rabbi la yuhliyana baini wa baina azwaji wa injati rabbi demi keagungan pangeran kala la yuhliyana supaya ngalepaskeun temenan rabbi baini antara kaula wa baina azwaji jeung antara salaki kaula demi pangeran kaula muga-muga ngalepaskeun antara kaula jeung salaki kaula
Supaya ulun maka ngucap malaikat lahakan araka waman ajwajuki saha salaki maneh. Patakulu maka ngucap eta sinaraka kullu mutakabbiri jabbar siapa jelema takabur jabbar anu gedegong pimpinanana nyaeta Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mah mawa panera mutakabbir pada akhiratnya bakal panera teh 320 panera ayat 320 partai di akhiratnya. Ayat partai itu dipimpin ku Fir'aun nyata mimpin anu kalah kaburna anu sarombongna baredegongna bedegongkan agama anu Korea dipimpin dina bandara Korun jaban karet mereka hesek mereka jahe dipimpin aku Korun ngelebet bandara Korun bandara Korea pelawak-pelawak dipimpin ku Ibri Ilkes jalanan tukang sentimen karena agama sentimen KNU pada Amin Rais dipimpin aku Abu Jahal pimpin Abu Jahal terus anu hadena sabikun anu tukang balap karena keadaan cara kabelaan kubatul keadaan masalah pangharupna ngaji diharap dari pangtukangna bari surang dipimpinnya ku Abu Bakar Siddiq Sayyidah Umar mimpin Amirul bin Ma'ruf nahi anil munkar anu tukang marentah keadaan tukang nyegah tina pamungkaran dipimpin dina bandara Sayyidah Umar Sayyidah Utsman hafidul Quran anu kapal Quran tukang jual kamu dipimpin ku Sayyidah Utsman Sayyidah Ali mimpin para wali Husain Hasan mimpin bandara zaman didolim anu mautna didolim dipimpin ku Hasan jeung saterusna aya 320 bandara urang nek hiji di partai mana bandara NU ngelewet tak adanya ngaku salaki lepaskeun kaula jeung salaki kaula sang jadi salaki anjeun teh pakul kullu mutakabirin jabbar malaya jaluk teureun-teureun anak jelema-jelema yang muju padung-padung teureun-teureun jelema-jelema yang muju patumpuk padung sarana pipadin kana sawarana deui apa amin 1000 tahun 1000 tahun akhirat wallahu ta'ala ari Allah ta'ala la yukallimuhum teu nyarios ka eta manusia kalimat waridatan sakalimah oge teu ngadohirkeun cariosna sakalimah oge ari alamat teu eureun-eureun aya nyarios mangan teu ngabukakeun hijab supaya sadu maka banget pokok haulu kaliwur pakewu ala alil mauqif kalim mauqif banget pakai ukali mauqif kabeh kumpul pasadak-sadak ke aya make busana panon poe tilu 7 nyata di luhur dihadap ampalan diri balik ampalan perak bodas hatta yang mana ayat kamanau sehingga ngarep-ngarep jalma-jalma atin sirofah yang budak hayang kaluar min hadan mauqif di mauqif walau ilan jahanam sanajan kana neraka jahanam sabab dirinya saya keputusan diangkat ke Allah Subhanahu wa taala di poe di lemari itu para orang yang anak asing kubuh gitu ayo ngajak kubuh maka jadi aja anak gue sama dan menang di jahanam apa amin saya tahu saya puluh aduh libadin ngomong sama dengan manusia libadin dan idhabu ila abikum ala
coba marangkat aku main sejen bapak pamarane kabeh Adam Nabi Adam kan orang kebuka apa Nabi Adam berapun buka menjawab Paya tuna maka datang kabeh Adam maka Nabi Adam datang ke Nabi Adam tapi datang ke tina hari saten yang Nabi Adam itu 1000 tahun 1000 tahun sekali kapangi yang dinama mungkin di zaman Nabi Adam Nabi akhir zaman kumpul saudara beri jengkak tahu jeung Nabi Adam sendiri yang Nabi Adam katanya ke Paya tuna Adam datang kabeh ka Nabi Adam Paya kudu maka mengucap ya abal basar al-amru alaina syadid bapana manusia perkara kakaula teh banget payah urusan mangguna kakaula teh banget payah wa antara diwa kalau biadi wa jadalaka malaikatu wa anta alisalina ala diwa ka anus nadama Allah kasalina Allah biadi kalawan tangan Allah wa ajada jeung sujud laka kanjeun malaikat Allah wa nufiru fika min ruhi wa nufiru ditiup fika di anjeun min ruhi dina ruh Allah isbalana fi fadlil qada isbalana ila rabbik coba sapaan tulung kaula fi fadlil qada dina musim hukum ieu isbalana ila rabbik bukan nurungan anjeun nyapaatan anjeun ka kaula ila rabbik datang ka pangaran anjeun liak dia supaya hukuman Allah supaya nanya antara kaula supaya buru-buru dihukuman ulah diangkat dia supaya buru maka mengucap Nabi Adam lastu hunaka lastu lain bagian kaula hunaka didinya madina bab syafaat ini qad uritu minajana sanya kaula itu dikeluarkeun kaula di surga biwajhatin sabab nyerang kesalahan maka duan problem non problem kangge Nabi Adam oge wa ana wujud sanya sayuwi munin saya nabi mungkin ka kaula saya nyusahkeun ka kaula aya madina koyeu ila nafsi ani awak kaula daya matak bingung dan matak susah kecuali pikiran awak kaula lakin alaikum binu tapi alaikum perlu kajian kabeh binu datang ka Nabi Nuh fa inna awalul mursalin Nabi Nuh mapanggeula-heulana rasul paya tuna maka datang kabeh nuhan ka Nabi Nuh barakang deui neangan 1000 tahun bakal kapanggih neangan Nabi Nuh ge 1000 tahun neangan Nabi Nuh Paya kulu najeng ucap jalan-jalan alahu ka Nabi Nuh isbalana ila rabbika Nuh sapaatan kaula ka pangaran anjeun muga-muga ngajukeun ka Allah supaya buru-buru dihukuman lihat dia supaya hukuman Allah kana antara kaula paya kulu maka ngucap Nabi Nuh lain ngapungakeun lastu hunaka lain bagian kaula hunaka dina bahdinya mabangsa ini dawatan sanya kaulah terusna doa kaulah dawatan kalawan hiji doa ugrikot nepi ka diker ugrikot diker kopalol ali bumi bulu anak kaulah wa ana ujung sanya laisa yurun hidayah maka bingung ka kaulah ayo madya paira nafsi an awak kaulah hanya ka Nabi Nuh geus alat ngadoa nepi ka umat diker pada macan sobar la syai'un min ayam ila nafsi walakin itu tapi datang arahnya Nabi Ibrahim maka Nabi Ibrahim datang anak Nabi Ibrahim ala zatahu an tusyin ka Ibrahim Allah qalilan ikakasih bagi Ibrahim tidak menolak jasa kekasih Allah naga qalil tidak naga qalilullah payah guna datang kabeh Ibrahim maka Nabi Ibrahim datang ka Nabi Ibrahim 1000 tahun di durungan Nabi Nuh ka Nabi Ibrahim mereka kali kapanggil payah guna maka ngucap jalma-jalma isma'ana ila rabbika Ibrahim mukanya papan anjeun ka kaula ila rabbika sapapan ka pangeran anjeun lihat dia supaya hukuman rabbuk bainana antara kaula
Kaya kulo maka ucap Nabi Ibrahim, lastu hunaka, lain kalian kaulah hunaka dirinya ini kot kazabtu. Kaulah bersabohong fil Islam dina Islam salah sakazabatin karena tidak bilang-bilang bohongan. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim pakai teori itu melas-melas bohong. Tapi hanya kejadian wahya ada kilu bohongan teh kaulah bunda Nabi Ibrahim ini syakim. Kaulah bergering nalika dipanggil ku Raja Namrud. Dipanggil ku Raja Namrud hadir kan Nabi Ibrahim yang sempat bergering Nabi Ibrahim gering hati. Bergering hati. Bagaimana agama anu bener itu loba itu dari mana? Malahan Raja Namrud arek kahukum arek kabunuh ka Nabi Ibrahim. Gersakit. Ucapan ini syakin misalnya kaulah bergering wa qaulu fa'alahu kabirum jeung dawuhan Nabi Ibrahim nalika tos ngabunuhan kapekong teh digadenan dikadekan ngalikeun hiji nu panggeudena diserahkeun ka pakna di nu panggeudena tah datang Raja Namrud manteu ya Ibrahim ngarusak ye sabab anu nyacat teh anu mahar. Nah Ibrahim panggil dibawa kalinya tanya ku anjeun ye sebut paling ini panggeudena padahal bapak kabilum anu digawe kana si kabilum anu gede dinya teh Nabi Ibrahim panggeudena mu Allah taala dina riungan eta Nabi Ibrahim bapak kabilum teh anjeunana haza kayu wa qaulul imra'ati jeung ucapan Nabi Ibrahim ka istrina innaha ukhti istrina di aku dulur padahal dulur seagama maksudna Nabi Ibrahim sabab Raja Namrud dan membantu boga pamajikan geulis sok dipenta ari dulur mah teu di aku dulur mah kada dipenta lamun di aku pamajikan sok dipenta policina Raja Namrud ada orang lain di babaturan nanya ke boga adik tuh. Kayaknya saat dibawa pemajikan, juga jadi panen. Kalau orang nanya ke adik boga ini dan dua hari ke boga ini wah macam kulit keduk. Nah, ada Raja Namrud maka pamajikan anu sok dipenta teh misalnya aku dulur sahasa ada uti ieu mah dulur awewe ka kaulah. Pada uti teh Nabi Ibrahim maksudna dulur saagama. Walaisa yuhimuni jeung Nabi Ibrahim walaisa yuhimuni teh aya nabi mungkeun ka kaulah. Teu aya nyusahkeun ka kaulah ayeuna ya bila nafsian awak kaulah walakin itu tapi datang anjeun Musa ka Nabi Musa alladzi kalamu anu nyarios ka Nabi Musa Allah takliman kalawan nyariosnyaan supaya kuna maka datang ka Musa ka Nabi Musa supaya kulo maka ngucap Nabi Musa lastu nakale bagian kaulah unaka dirinya madina bangsa paat ini kota tunaksan saya kalau kesmaihan awak-awakan bigoi hakin daya Nabi Musa kantos nyabok kurang kibdi mau ke di Mesir Nabi Musa itu orang asing Nabi Musa mah orang Israel Bani Israel aya di Mesir mah golongan Fir'aun sukuna suku kibdi hari Fir'aun ngagawekeun urang kibdi sok nuringan dan bakil ngagawekeun urang Israel orang asing sok berat pasya karayatin ayat antara orang Kipti dan orang Israel ini. Pada ayat Nabi Musa dicabok ke orang Kipti dan mau. Keterangan Nabi Musa madina panangan anak ayat mati selain menang puasa. Dari orang Garut ngajak menang puasa. Negara menyebab kerupai di Parasun. Nah, nyabok awak-awakan saya. Hanya kan Nabi Musa mengerjakan laisa yuhimuni ini
qad qataltu nafsan bighairi haqqin. Kalau kesemahan awak-awakan saya walai saya imunin dengan bingungkeun ka kaula ayaw madina koyo ila nafsi kana awak kaula. Walakin itu Isa tapi datanglah kana Nabi Isa ruhullah nyata Nabi Isa ruhullah wa kalimatuhu jeung kalimah Allah. Kaya kuna maka datang kabeh ka Nabi Isa kaya kulo mudah Nabi Isa inni utuhitu wa ummi ilahi. Ya sanyanya kaula geus dijieun kaula jeung kaula dua pangeran ing dunia salian teh Allah. Wa inni la yuhimuni wa inni sanya kaula la yuhimuni teu bingung ka kaula aya mana ko ieu ila nafsi sama kaula kumaha tanggung jawab ka kaula kumaha aku pangeran ka kaula. Lamun kaula ditegur ku Allah Subhanahu wa taala kumaha ngajawab. Wa in ara'aitum tapi kaula nyaho kanjeun kabeh. In kana lamun bukti di ahadikum ka salah sahiji aranjeun kabeh badoatun opo badoatun bana lamun aya di salah sahiji aranjeun kabeh kebanda kajahalaha maka ngajanikeun kana banda pikaisi dina kantong sumahu dimatuli ditutup kantongna alaiha opo alaiha kais alaiha kana eta badona ditutup alaiha nutup kana eta badona akan ayah siruna bisa tapi ilang api kais kana parakan aya di jero kantong hatta yukdo sehingga dibuka geula kopal tutupna baya kuluna maka ngucap jalan melah wajah tapi kecuali dibuka tutupna baya kulu maka ngucap Nabi Syakinna di Muhammadin sallallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya sanya Muhammad sallallahu alaihi panutupna para nabi wa qad waqa'at memenuhi al-yawma dina qaid geus nyumpana dina qaid wa qad qafara geus ngahampura doa Allahu ka Muhammad maka pada meminta bi Muhammad kana dosa anu teulah aya anu paneuring utuh datang ka anjeun ka Muhammad payatunahu maka datang kabeh ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi mah kekagungan problem kekagungan masalah di Allah. Kalau Jokowi itu bukan masalah. Kadang-kadang Jokowi itu bukan masalah korupsi, Jokowi itu bukan masalahnya rewel. Saya anak-anak lagi Jokowi setengah nongkrong pada jadi presiden bapak anak-anaknya jangan bisa. Jadi kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih. Kanjeng Nabi Adam gaduh masalah ngadahar buah wajib. Nabi Nuh gaduh masalah aduhakeun supaya umat dikaram. Nabi Ibrahim pusing ngaduhakeun kabohongan tiru kalemo. Nabi Musa nyabong batur. Nabi Isa di aku pangeran umatna. Kanjeng Nabi masih ada masalah. Kayak dulu maka ucap kanjeng Nabi anna laha umati itu karena datang ke anna laha kaulah laha karena syafaat. Kaulah laha anu bagian syafaat umati ya umat kami ya umat kami. Sumaya hidup dulu ngajungkal kanjeng Nabi sajidan bari sujud tahta asih sahanapun aras kasujud di salat kayak sujud salat lain. Sujud angkat kanjeng Nabi karena buruk datang ke anak pun alas kulis sujud seperti kayak bulu maka kayu kol maka diucapkan ya Muhammad irka rosak wasal tutup Muhammad irka rosak angkat pun sirah anjir wasal yang anjir tutup di belanya waspa nyepatan anjir tanpa bisa nyepatan anjir bayar kamu maka angkatkan kanjeng Nabi rosak karena sirahnya wayas kamu jeung nyapaatan kanjeng Nabi pipatlian qada dina musim hukum sumaina ala maqib maka sanyanya ahli maqib yang salipuna budal kabeh min hazal maqib budal ti ieu maqib ila hadir ila hisabi kana hisaban kana tempat hisaban
walayanaru tukuna saun hijir perkara min hadal awli dina ieu kariwo dina ieu perkara al-anbiya akan nabi wal awliya ajeng kawali wala saira ulama jeung teu sakakaina ulama nabi mah wali jeung sakakaina ulama teu kabagian ribut ieu likawali ta'ala kana wa ta'ala yahjunhumul ajul akbar layah junhum dengan langsahkeun kakabeh anbiya auliya ulama al-fajmul akbar kakabeh anu pohara pahum maka kabeh eta aminuna aman kabeh eta kabeh ge aman min azabillah aman kabeh min azabillah dina siksa lakin ahu kabeh kabeh ya opuna sieun kaupa idranin kana sieun ngagungkeun sieun teh sieun karana ngagungkeun maka Allah wa idomin tegasna ngagungkeun wa qila sakona analadian aku ila anbiya sanya jaman maka sapirang-pirang nabi ditolak bisa pahat pikeun yang sapaat iku luas ruhu sahu ahlil mauqif gegedeun ahli mauqif orang terkemukaan wa makaina banyak ityanihim antara datangnya manusia min nabi hiji nabi ila nabi ka nabi aku sakamin 1000 tahun wa qila sakona aladiasna an mangkat lil anbiya ka nabi kita bisa pahatina dengan syafaat al ulama amiluna ulama nama kabeh saja tetualanin wa hadhihi syafaatu alaihi syafaat umum jami'al khalqi kasabeh makhluk min insin manusia wa jin wa mukminin wa kafirin min hadhihi umat wa min ghairiha di lain umat walidalika pelangkana ketutu sama dengan syafaat as-syafaatul uzma dengan syafaat uzma syafaat anu agung wa ya ali syafaat uzma awal maqamil mahmud awal maqam anu dipuji bangheula-heulana makom kedudukan kang jana biasa dipujinya tasyafatul uzma nyata nyafaatan bersara ala dia maduan puji ka kang jana bihi dina ye makom awaluna jalan baheula wa akhirun jalan panalik wa akhiru al-akhir syafaat eta istiqraru ahli jannah tetapna ahli surga fil jannah juga wa ahli ahli neraka kana neraka kaya kumpul kabeh ahli surga ahli neraka wa tajma'u jeung kumpul kepala biya nabi dina idin nalika nyapatan tah kaliwa ini sabawah panera kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi syafaatu alaihi syafaat murtabatu dikantukeun bihi sallallahu alaihi wasallam ieu syafaat dikantukeun ka kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata disebut maqamul mahmud khusus di kakang Nabi anu dipentah urang nalika doa adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maqamul mahmud alladzi wa atahu ngajangikeun Gusti dijanjikeun Allah maqam mahmud mah kang Nabi tapi kini dipentah lain urang mentana urang lain ngahasilkeun maqam berkakang Nabi da dikatakan disayangi ke yang menjamin nah urang mah mengilu adil ngilu adil kakang Rasul supaya ke di akhirat kabagian dina maqamul mahmud eta ya syafaat dikantukeun kakang Nabi walau syafaat kakang Nabi ngapungan syafaat sajana wali balita kalain kan Nabi minal anbiya wal ulama pirang-pirang nabi jeung ulama salihin jeung salihin ila annahu sallallahu alaihi wasallam sanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala diyahu anu mukakeun lahu kabeh bahwa syafaat tapi syafaat kang Nabi anu mukakeun syafaat kabeh kemo para wali para nabi para ulama bisa nyafaat di anahu karasanya kabeh layak aja saruna teu wani kabeh ala syafaat kana nyafaatan qoblahu sampai kang Nabi lihurnya dari